Jar, siapa ngejijing cewek waktu mau menang omset. Atuh sia tadi nu kena yang wae. Kemarin kena omset na buat kerma panas. Kieu wae mah aing hideung awak aing. Lah siapa ti orek ge hideung rek kapanasan rek henteu tetep weok siapa ungu. Kebangus geus da urang misaeuna mah. Kayak mun geus beres ka dieu deui. Tuh, sing bener sih dagang lo bari mulungan aku ha. Goblok emang tukang mulung. Enggeus kadikeun kerupukna. Ya. Hih, sia. Eta kolot-kolot kalah main engke dinan gawe. Ai sia mang kolot-kolot kalah main nu kieu kos budak lemet. Sia datang-datang nyeramahan aing. Nah, paeh mang giliran aing ayeuna. Dieu mah sia nyeramahan aing. Gandeng. Ngeunah amat sia meni langsung mi alung. Ih, sirik wae sama kumaha aing be. Bah, mantap ya es ya. Ini hejo kieu rasa sukun ya sigana ya. Cobain mah. Lah, sahdu. Langsung tiktokan yang tenggorokan aing ya. Tap. Edeng. Ngomong sia. Tebak ku aing sia. Pasti saya nanyakan si Ipongnya. Rok, lagi si Ipong tok. Tuh kan bener. Sapoe saya nanyakan si Ipong. Mantak dia umuran sia. Di belah mana, Rok? Teka pagi-pagi aing tadi neangan si manehna. Da aing teh nempo. Kita diaing dia sorangan wae, teu nempo si Ipong aing. Ulin meureun. Hah? Ngajak kalilin, Rok. Bener sia. Muja rupana eta budak. Eta ceuli. Bener ceuli sia mokong. Dirojok wae, betul ceuli sia tah. Hah? Nu bener sia, Rok. Main muja kana tangkal kangkung. Wah, teu bener sia, Rok. Di belah mana, Rok? Allahu Akbar kokong, kita ceuli sia. Dipaksin ku aing teh ceuli. Tempo aing. Oh, atuh nu roknya. Astaga, budak. Itu amat hirupna Ampun. Rehe amat ieu lembur eueuh jelema masa potong-potong acan. Teh. Naon? Teh badi ka mana? Rek ka warung, rek naon kitu? Iya teh, urang rek nawarkeun produk dari PT Lapar Jaya. Produk naon kosmetik lain? Lain teh, iya rek nawarkeun kerupuk, rasana macem-macem, aya rasa lengkeng, jeruk, kol oge aya teh. Rasa jangkrik aya weh. Aneh-aneh wae sia macik aing produk naon hayang sales kerupuk. Emang kunaon di laman sales kerupuk? Tenan naon sih atuh dagang teh. Rada elit saeutik ke, sales kangkung, sales bayam. Mun hayang teh beungar sia, sales tuyul. Ah si teh bisa wae. Arek moal. Embung mun kerupuk rasa remetuk mah aing daek. Kerupuk rasa ramatuk. Karek ngadenya aing. Si Arok tuh. Kebeneran aja si Arok. Enakan Jar. Iya inget nawarin kerupuk ya. Sama kerupuk tawarkan ke aing Jar. Di warung ge loba kerupuk mah. Siapa beda ieu Marok. Nu di warung mah 2000, ieu mah PT Lapar Jaya. Itu rasa dinan sengeunah ieu mah. Itu rasa. Rasanan doang eta coba. Ya. Nu ieu rasa nugget. Nu ieu sosis, nu ieu barbeque. Karek ngadeng aing kerupuk ke barasana kitu tah kerupuk aneh kan. Samarek meuli moal ieu. Mau aing aju aing mabok tah kerupukan boe teh mah. Sama tadi ke mau meuli mah. Rok, keur naon sia di dieu sorangan wae? Biasa ti nungan janda lewat aing. Sia Rok, sia mah janda di tengguan nu pagawean. Rok, itu sabi. Oh itu tadi tuh si Pajar ti di sales kerupuk teh budak.
Jadi sales kerupuk rok tak budak. Terus meuli teh sia kerupuk narok. Teu aing teh meuli teh rasa Naon? lagi. Arane sama rasana puguh. Non. Ya, rasa lagi sama rasa sosis coba. Rasa nugget, gitu ya. Rasa barbecue teh naon tadi teh budak. Arane kana rasana. Kamu aing ngakan kayak mabok aing, mau bisa jadi konten deui ka aing. Karak ngadeng ya aing mah sia rok kerupuk rasa kos kitu. Rok, sia lapar teh rok. Nyawa sia teh lapar aing teh. Baliklah rok sia mamun lapar mah. Aing mah karunya kangaranan si teh. Viral tapi teu beunghar-beunghar. Batur mah viral kena TV diondang. Si mati hidupna repo wae hi. Repo si teh. Tuh gening rame, tawarkan ah. Assalamualaikum. Punten ah, Pak. Waalaikumsalam. Naon, Neng? Buset, aing jag-jago ari ngaski disebut bapak-bapak. Geus mang, tarimakeun weh, da beungeut sia matuhi geus kos bapak-bapak. Ih, paduai sia pirang. Neng, lo bapak-bapak atuh. Aa ke, mamang ke. Atuh mah iya, urang rek nawarkeun kerupuk, sugan rek ngaborong. Kerupuk. Coba nempok kerupukna menang diasan heulan teu, bener teu mang? Boloon sia, betul keur usaha. Men asaan-asaan wae. Emang bara duitan Neng eta kerupuk. 15.000 sekantong mah. Tarik moal. Buset, Neng mahal amat 15.000 hayang tereh naik haji lain. Neng, nu kitu mah di warung ge gopean. Gandeng sia pirang. Ngomong we sia teu boga duit. Geus ayeuna bara duitan eta Neng. Iya ya tilu mang, jadi 45.000-an. Oh, 45.000 eta kabeh. Dah, Neng. Geus kajeun ulah dipulangan jeung sia we. Nah, nuhun ya mang. Heeh. Jeung dahar ya. Mang menta ge. Menta melilah. Menta culamitan sia. Pelit siapa mau disolatkeun ku aing. Aduh, gue engeng kiamat ya. Cipong ka mana ya? Jangan harap saya amat. Yo kerupuk saha yo. Bagus kene. Cokot paling ah. Lumayan cepat padangan. Eta si kendor. Aing minta kerupuk doang ge meni pelit. Keun we ku aing. Mun aing beunghar, tarangna dibanderol dibeli ku aing. Aduh, ya kerupuk aing kemana dinan? Eungit di mana nyokot. Wejar, keur naon sia katempana bingung amat ku aing kenangan naon sia. Ieu teh kerupuk aing leungit di dieu sama. Ku ucing beren sama jar. Nyage ucing bikin kena kerupuk sama ah. Atuh siapa tahu sama jar ucing keur diet. Capluk sia ah. Mending bantuan aing dengan kerupuk eta yuk. Duh, moal jauh ya majar nu maling ieu mah. Aduh, kumaha tuh ti? Mana yang kudu setor ka, Bos? Geus deh hayu urang teh angan sugan we mun kapan ge sanguan jar. Ayo. Sia kalbokan wae. Geus ayo. Ayo deh. Pang, kemana wae sia? Aing mana angan? Rek naon di sini angan aing? Gedeng, cetak kerupuk nang di mana? Pang ya, aing boga kerupuk, Pang. Ih, pan bi aing nanya tak kerupuk nang di mana? Pang, kerupuk Pang ya. Aing mung sia. Heueuh, aing nyawe tak kerupuk sia nang di mana? Ketat saya teh kerupuk. Ih, aing bingung ngomong gitu doang ge jeung sia. Aing mung saya kerupuk. Ih, heuh aing hayang. Tumben sia ditawaran kadaharan ku aing embung. Ih, sanu nyebut embung buah aing teh hayang, bolot hayang. Lasak nolak rezeki sia. Ih, geus dah dia. Muset. Pati rebut tadi mah embung wes ya malu-malu soang. Dingin sia teh kosong. Bah, mantep ya kerupuk. Enak wae si pirang menta. Aing nang meuli.
Stop. Tuh gening jar kerupuk sia di darkuan kendor dipaling kumana na buah. Ih bener ti, kampret emang Iwan kendor. Emang eta mah kolot ge kolot bangor pan hayu. Hayo sia kanyawan sia ku aing. Meni mantep eta ngadar kerupuk nang madog bangor sia kolot-kolot. Dia kupaing. Aduh. Kenapa wae sia kerupuk aing? Lamun hayang sia meuli. Muli eta kerupuk aing di itu ku sia cokot. Geus jar hantam we bangor kolot-kolot tuman. Kedong, ulah main hantem-hantem wae sia. Ya kerupuk nang aing meuli. Lah teu percaya aing bebengetan kos sia meuli kerupuk. Dar geus sia nungguan sedekah bumilin. Wis dah, dia kan dah eta kerupuk aing. Ya kerupuk aing. Geus sia. Tuh kan, hancur we kerupuk aing. Untuk sia urung di kerupuk aing. Ai itu lain si Pajar, lain nang ngider kalara ribut. Jar, kenaon sih di dieu? Lain nang ngider malah ribut. Kumang selaku can kerupuk. Boro-boro laku, kerupuk aing cokot ku ieu. Geus jar hajar buru hajar. Tangkorak sia Siti, main hajar-hajar wae. Tah tanyakeun, aing meuli kerupuk di jelema ieu ye. Mei, emang bener si Mamang yang beli kerupuk di sia? Heeh, kunaon di? Wah, salah sasaran jar. Untung can dihajar sia. Sia ieu pemawana kan. Tah, mangkana sia ulah main nuduh-nuduh wae. Gantian sia kerupuk aing. Boro-boro ngagantian Mang. Aing ge kerupukna leungit kieu kumaha? Terus kerupuk sia kusaha jar lain ku sia Mamang mah. Wah, nyaho aing ye jelemana. Geus moal jauh ieu mah. Saha Mang jelmana? Geus, tuturkeun aing we hayu. Beuh, Kong, kerupuk nak ngenas ya. Renyah, garing, kos banget sia tah. Kong. Empuk kang ya. Karak bieu aing ngomongkeun nah, kalah nanya deui. Hah, nambah teling sia sakieu kuang dibere. Kalah nawar sia. Bener-bener saya makan orok nanti suntik polio lain sih. Nah, hirup aku udah bersyukur, Pang. Bersyukur segala endah. Stres aing nu ajeng sia mah. Cakep, Pang. Cakep deunan. Tuh kan, bener dah. Geus moal salah deui pikiran aing mah. Pasti ku budak dua. Udah kerok emang eta budak. Wis Mang samperkeun Mang. Sayo. Buset, sampean amat ya kamarahan situ. Kabeneran hayang mong yuk kerupuk, lumayan sia gratis. Loba omong sia. Geus Mang ciklan. Siap. Naon maksudnya sih Mang Oh, datang-datang. jadi iya jar jelemana. Nyaos sia Pong. Nyangka aing. Geus pajar sia ulah teu nyangka hajar cek aing hajar sia. Gedeng heula, maksudna teh naon ieu Mang? Ulah pupuran teh nyawa sia pirang. Sia kan anu maling kerupuk si Pajar. Paling kerupuk. Sekarang ada sama bolot teh. Culangung sia pirang. Tut sia buat tegi. Ampura Mang, gitu teh nyerempet tai nanti. Ulah kabur sia pirang. Emang udah Mang. Ayo. Action. Assalamualaikum. Punten Pak. Aduh, Action. Beda sama ieu Marok. Kerupuk di warung mah 2.000 ieu mah. Non di. Pong. Anjing. Geus ka anjing bagus itu. Teh lapar ya. Action. Jadi sales kerupuk rok. Terus sia meuli teh kerupuk narok. Yang teh meuli teh sama rasa lagi aneh eta mah kerupuk. Naon? Atuh rasa lagi sama aya rasa nugget, rasa spaghetti main nama. Jadi rasa barbecue nya. Barbecue. Geus ya bagus. Awal. Action. Aduh, kumaha tuh Ti? Mana yang kudu setor ka bos? Ih, kalah sih. And action. Mei, emang benar si Mamang dia meuli kerupuk di sia? Heeh, kunaon kitu? Wah, salah sasaran jar. Untung can dihajar sia. Sia pawana. Kawana. Action. Baliklah sia merok ai lapar mah. Aing mah karunya ka ngaranna Siti.
Anger teh ngaran Siti, hirupna poho deui aing. Panjang ya ampun. Nang tunggu omnya. Action. Ulah kabur siapa pirang. Ayo dak kabur dak. Kabur.